مولاي صل وسلم jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang dina minggu ieu diguyur ku Gusti Allah kalawan hujan asli. Kadenge ku urang sing guludug kamari mah hujan sepi tina guludug eueuh kilat barang aya guludug sieun bisi guludug nimpah urang teu saeutik jelema nu katimpah ku galedeg sieun ngomolamun aju redup sapoe rempan besi aju hujan cara di Israel gerieu kangjeng Nabi Firaun mun terus bade hujanan banjir. Jadi orang memang terus-terusan sieun panas hareuda hujan bae sieun banjir dibere gering urang mah tuh embung dibere susah embung ieu hayang urang mah sehat sugih teu kudu ibadah di akhirat ka surga eta kan ieu termasuk tolol oge urang tah urang nu mantak ngaji ge ku ari supaya mata hate urang beuntak abeh urang nempo kana alam gaib lantaran ieu wari jelema nu di deuleunan nu zahir bae nu gaib teu pernah dideul sakalina neuleun nu gaib kuntianak ieu urang mah neuleun nu gaib sabada urang maot impleng ku mata hate urang bakal kumaha ieu diri urang impleng ku urang ketika urang dihudangkeun ti kubur digiring ka mahsyar nangtung ribuan tahun impleng urang bakalna ketika ditimbang amal ngagilek kakatuhu amal bagus apakah kakenca impleng ketika urang ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim impleng ku urang ngagelok atau moal diri urang tah kena ngaimpleng ka alam eta mantak urang daek ngaji ge kuari teh kuari hayang bentak mata hate urang ngaji bae ge teu daek bentak-bentak komo nu teu ngaji di lembulah sia ngaji bae jasa kitu bae mending aing mah teu salat di teu ngaji ieu atuh majeuna atuh sia majang beuleung ge ajen geus sakola urang mah terus bae ieu ngaji bae ge teu daek bentak-bentak sebab beda-beda kan maksud ngaji ge aya anu besi aya nu nagih aya nu deuk bobogohan bae aya nu geus kolingan jeung tukang sate macem-macem ieu ngaji tapi lolobana mah tetep anu lempeng kadeuleuh ngaji teh lah cenah ieu mah karena Allah bae ngaji rek ngarti teu ngarti nu penting masuk ka majelis diukreup anggap
omongan kiai teh obat tidur. Bisa bodoh sia tuh. Nah iya supaya bentah mata hati ngimpleng ke alam nupi bakal limbur. Urang ti alam arwah bakal ke alam akhirat mampir heula di sepatan. Sakitu doang. Di Cikupa, di Belaraja mampir orang aya anu 10, 20, 50, aya anu 70 tahun mampirna urang ke urang bakal balik ke asli deui. Masya Allah. Anu bakal ngabaturan urang di alam kubur teh aya babaturan orang di partai mun urang pae bakal ngilu ka kuburan cecedis najis. Babaturan orang di PNS termasuk bupatihna lamun urang pae padahal urang kesayangan bupati daekeun bupati ngabaturan urang. Moal. Cok bupati aing ngabaturan zia teu hayang mani ngabaturan urang lampu. Teu daeke. Bos urang moal daekeun pamajikan urang nu ku urang dipake kanya ajeung ka deudeu urang pae daekeun ngabaturan urang di kuburan moal. Saha tuh nu bakal ngabaturan urang? Nu bakal ngabaturan urang salat urang, puasa urang, zakat urang, haji urang, ngaji tah diuk haji teh kesangan panas eta bakal ngabaturan orang di kuburan. Lamun ngajina tiis teu bagus. Lamun panas podedeg di ditu bakal pede. Urang di jero kuburan. Waalaikumsalam. Bisa ya? Sok sahasa. Keke asana teu wawi mah. Teu jadi cilongo kapanasan teh ieu pula. Wah, aing kaduhung teh di tengah sawah geuring ngaji. Masyaallah. Makin masyaqat makin gede. Tah ieu urang keur neangan pibatureun urang jang di jero kubur. Di jero kubur teh lamun ngabaturan salat puasa zakat haji ngaji sedekah ngeunah lamun ngabaturan mabok zina maling korupsi ngabohong hasu sombong wah cilaka geus bentakeun mata hate urang abeh urang balik ka alam kubur geus kabayang kuarina teu kaget. Ieu badek nyaritakeun tentang harta milik jelema murtad. Lamun kamari jelema murtad panggil ku negara integrasi adili mun bener-bener nyana tobat aman lamun nyana teu tobat bunuh aman di negara. Masya Allah. Taha nginaheun ku ari urang lamun dijalaksanakeun model kos kitungan moal di Indonesia Pak. Wow, awal kan? Ongel. Boga maksud gencan DPR ge boga maksud gencan ke arah eta encan. Boro-boro ke arah eta urusan jilbab bae can anggeus datang ka kuari. Disebut bodoh jasa rakola. Disebut kurang pinter jatah anggeus-anggeus yen hukum jilbab bae ge. Ngahukumanna make hukum akal moal anggeus. Namun ngahukumanna make hukum Al-Qur'anul Karim selesai. Beres.
ngan kulantaran di urang mah nagarana penuh pertimbangan sebab lain negara Islam ya teh geus sanggup malah geus kabeh dek dijieun deui ke bela negara wabeh kita siap untuk memperjuangkan negara ngomong mangeunah nyana bae lana nu bener memperjuangkan negara ulah maling urang dikeuseuh-keuseuhkeun teu bela negara pae ge kajeung cenah rakyat ieu nyana memaling terus korupsi terus mun deukeut bade soekeun ku aing beungeut nyana teu geus kos kitu di negara urang atuh urang jadi korban lah hajeun geus kumaha nyana bae jadi dunia memal kebal ieu kayak di akhirat urang isin-isin nu kuari make kenong ieu nah ini yang dulu di sini ada kenongnya ya iya yang sini pakai balok kan sini lu atasan gua laporin sama malaikat lu lu nggak jujur dulu lu kerasa sama gua gua kan rakyat gua yang ngerasain lu enak-enak aja di sono gua di kampung dagang telur juga gua hancur lu silo apa bisa kuku bangkit kuari mau orang ngomong gitu pacar lalagan kena kajian orang memang yang ngaji lagi cuma rakyat letik ya jadi DPR materi kan ngaji kadi masih ayo ngaji DPR digaji kadi itu yang lain ngaji cari-carikan baik kuki uci itu emang sih macarekan bung ya macam lah mau ngaji lo setangan gue sih kirim saja lah setangan ngaji sia ka ditu di pendopo datang ka beuntak di hak mata teh sia teu ceria eta becenah sombong amat saya aing mah sekali-sekali emang sombong aing mah emang ngaji kumaha gitu berpolitik kudu ahli politik berekonomi nu mawana kudu ahli ekonomi ngaji kudu ahli Allah ngaji ku sia jelema nu hayang amplop datang ka bank datang ka bener bae bengong sia kumaha sih cenah kieu aing kitu bae si eta ge ngaji can puguh di luar teh jauh naon cenah eta urang bae mah ya urusan harta kuarieu zain murtad kan nyana teh dibunuh lamun terus murtad lamun nyana dibunuh kan ketika nyana paeh teh aya tinggal aya harta memeh murtad aya harta di jero murtad nah maganing kisah teh hartana sugih jasa sawahna di Karawang sababaraha bau di Subang ratusan bau di Pandeglang buara rau jadi sawahna geus pokokna teu hitung aya sugih jasa di Jakarta hotel nusaha nyaho eta Ki Zaid pae murtad aya harta memeh murtad nyana usaha boga sawah boga pabrik boga hotel nah ieu harta na ieu kumaha ieu tah asal nyaritakeun harta we asal deuk ka urang bae suan kabagian ieu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Hasanuddin bin Haji Maisan, Kampung Rawa Badak, Paku Haji. Oh Masya Allah, kepada saudara dan keluarga almarhum mohon segera pulang. Masya Allah Kiai Haji Hasanuddin ya, para keluarga ya, keluarga Kiai Haji Hasanuddin Rawa Badak segera pulang. Senang apa yang udah di dia masa bodoh.
mangkonan jamal balik mun kitu main baliknya hirup deui tetep balik keluarga lamun aya nu maot utamakeun boro-boro maot gering ge gering ngaji jeung nungguan nu gering ganjaranna gede nungguan nu gering urang boga mah cek mah urang geus di dieu bae lah aing keung ieu muriang ieu lamun usia aya sia mah deres bae sedengkeun poe Jumat gugur Jumat urang maningan nungguan emak wae Jumat teu jeruk loba Masya Allah jadi sekali deui mun aya dulur urang nu maot termasuk tetangga guru segera boro-boro maot muriang layak di mana cenah kiai dalilna tah kabeneran ye batali jeung nu maot sia mah pan sok kajuahan dalil bae dipake tilok dalil melulu Musa Gusti Allah aing nendun bulan di hate sia eta bahasa Taurat hartina cahaya di hate sia eta teh cahaya aing sia nyaho ka aing nang aing teh jadi tetangga sia Musa nyatu sia jeung aing seakan-akan aing teh sahabat sia mantap biasa teh Allah ka Gusti Kakang Musa tapi lamun aing gering sia tilokna layan cek Kangjeng Nabi Musa ka mana ngalayan sarua Kangjeng Nabi Musa teu paham yana ka Gunung Tursina ngadoa Gusti di dada abdi aya bulan yakna cahaya abdi nyaho ka Gusti ku cahaya Gusti nuduhkeun jelema ku cahaya Gusti jadi titah ku Gusti tapi cak Gusti lamun Gusti muriang abdi kudu ngalayat teu paham ku abdi urang teu paham boro-boro urang nya teu paham aya deui bareng balik ka imah Musa di dada sia di kalbu sia aing nenen bulan yakni cahaya eta teh cahaya aing sia nyaho ka aing ku cahaya aing nang aing sia titah dakwah ku cahaya aing nang aing sehingga cahaya-cahaya aing teh bisa nyaangan makhluk-makhluk aing kulantaran sia nang aing tapi ketika aing muriang sia teh ngalayan ka aing waduh cek Kangjeng Nabi Musa masa si pangeran geri ya gara-gara iya teh jadi inget tah gara-gara innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah ka Gunung Tursina deui unjukan Gusti teu paham abdi hiji teu paham masa Gusti muriang atuh lamun Gusti muriang di nagara kumaha amruk kahiji kadua abdi ngalayan ka Gusti mun muriang ka mana di mana Gusti di mana teu paham abdi balik ka ieu Musa wah aya di mana aing bicarekan aing nenden bulan lihat sia yana cahaya aing caanga teh sia ku cahaya aing nyaho ka aing ku cahaya aing sia dakwah ngadawahan umat ku cahaya aing cacak-cacak teu boga cahaya aing dia moal bisa dakwah sia teh seakan-akan sobat aing tetangga aing menyatu aing jeung sia tapi ketika aing gering sia teh rek ngalayan ka aing tuh cak Musa kitu deui bae teu paham aing ka Gunung Tursina deui ya Allah ya Rabbi tetep panjana mah teu bisa nafsiran sorangan Nabi memang urang mah macana ieu mang naon kula ngimpi naon
ngimpi nyunyuhun kasur tak kumaha artin nyandung sia urang mah babahi bae nuduh nyandung segala naon sakaya urang tafsir teh ya teu ilham naon ulah sok tuduh-tuduna tungtungan nya nu lain nyandungi nyandung ulah ya mun teu Kang Nabi Musa makan nungguan wahyu tetep ka Gunung Tursina Gusti abdi teu paham ketika Gusti gering Gusti muriang abdi tita ngalayan ka mana oh Musa hamba aing anu selalu taat ka aing peuting hudang tahajud ka aing beurang zikir ka aing kemudian nyana muriang eta aing layad ku sia mun sia hayang ngalayan aing layad hamba aing nu ahli aing nu taat ka aing muriang eta aing Masya Allah tara Kanjeng Nabi Musa ka harti nuhun Gusti lain jang Kanjeng Nabi Musa jang urang Kanjeng Nabi Musa nama geus paham ieu si Udin urang Jati can paham si Junaid urang Cikupa teu paham dan si eta mangkeluk eta Kiai di sisi imah gering teh ngalayan embung kapanggih jeung Allah Ustad gitu gering teh ngalayan embung kapanggih jeung Allah guru urang gering tuh di rumah sakit embung ngalayan embung kapanggih jeung hayang kapanggih jeung Allah ketika aya ahli Allah gering layan kapanggih urang jeung Allah Waalaikum Allah sia mah dasar kudu pantaukeun huluna meureun ngaji teh angel ka bisa siapa kitu malu nah ya Allah lain kitu ketika aya hamba aing nu lain ahli aing layat ku sia cuman tapakuran jeung jauhan lamun aya lain ahli Allah layat dulur urang gering layat tapakuran artinya tapakur teh di jadilok salat ge horeng gering mah gering banyak tah tapakuran tah asana ya asana lamun aing caranya na teu salat aju gering aju paeh sieun aing mah tah kos kitu aju rada jauh cicingna ulah deket teuing beusi tepak ya tuh geus kos kitu titahna ka Kanjeng Nabi Musa deui kumaha tuh urang mah ai kalurah ai kabupati beuh sono jasa yang diberek burung ai giliran we ka kiai lah kiai ya sapira kiai tukang nyerekanan aing pae ke kajun kabupati mulai lantarannya nasuk merian order bae proyek itu bakal dihijikeun ke di akhirat satu bendera Golkar dikamanakeun teh bendera Golkar diiring ka ditu ka mana cenah kieu lalu ngomong geus parahan mah kabeh ka surga apa ka neraka ulah lo ngomong semusuh kajuan di kos kitu atuh perasaan sia ka mana eta eta gara-gara ieu teh innalillahi wa inna ilaihi nu maotna kiai geus karajan keur ngaji balik sebab naon diditu seakan-akan hamba Allah aya Allahan geus ngalayan ka ditu di dieu mengaji can puguh nya bareng jeung Allah buat jeung tukang sate jeung tukang wudu jeung macem-macem di ditu geus jelas tuh gambaranana supaya orang cinta ke ahli Allah subhanahu wa ta'ala komo nya kiai nya ustad nya dulur urang atawa nya tetangga utama